ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa qali, anta misbahu sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-Hadis. Kapayunan pengatur waktu pembagi acara garis miring MC cek bahasa daya nama MCK. Itu make CK tuh. Sami kunci kuring dihormati, mugi Allah dimuliakan. Oke, ngaturkeun nuhun ka panitia penyelenggara memperingati Maulid Nabi ieu, sami kunci kuring dihormati. Jamaah kaum muslimin, para ibu-ibu sadayana nu gaeulis, nu make kacamata nu henteu, sami kunci kuring dihormati, mugi Allah dimuliakan. Pada ibu sadayana, mudah-mudahan pengorbanan urang sadayana dianggapkeun bialing-aling karena dilahirkeun baginda tercinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing dibalas ku Allah kalayan balasan berlipat-lipat ganda, amin. Oke, sing kapanah jaga di poe kiamat sing janten amal sae, amin ya rabbal Amin. Berikan atau jamaah apa itu video. Biasanya bapak. Nah, gitu. Para ibu sadayana daya sanes urang sadayana memperingati karena lahirnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daya sanes hoyong rahmat sareng ridho ti Gusti. Tapi manaun lupa ya bapak-bapak eueuh. Di mana orang hayang asup ka surga ladang salat, di mana orang hayang asup ka surga ladang ngaji, di mana aman hayang asup ka surga ladang sedekah. Terus sedekah urang kadang-kadang yang kadang bantu. Maca orang anu panjang dipendek dan dipendek dipanjangkeun terus. Salat urang kadang-kadang usolli fardhu dhuhri Allahu akbar. Inna sholati wa nusuki wa qofi wa sarimi. Terus ibu keur salat hati nama ingat kana hutang.
Ingat kana tiung bayar yang bukan kredit. Ger salat eta teh leres. Mata kimanaeun salat urang aya geus buka surga. Leres. Lol we keterangan waqala sirisiki man qasada maudi'a yuqra'u bihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Sarukan jeung Nabi sajal anu datang ka hiji tempat memperingati Maulid Nabi ngayakeun mulundan di emot-emot kelahiran Kangjeng Nabi faqad qasada raudatan min riyadil jannah mangka eta jalma dibere patamanan dina pirang-pirang patamanan surga. Tah jadi mudah-mudahan urang sadayana dongkapna kana ieu ketempatan sing kenging ayeuna hadiah ti Allah nyaeta surga. Naon alasanna dibere surga ku Allah? Jeung imam ayeuna imam ulama Baghdad kaeda sirisik apa argumen Anda? Naon alasan Anda ketika orang datang hadir kana mulundan memperingati kehadiran kana Kangjeng Nabi walau cek imam sirisik teu aya sanes ila mahabbati rasul eta jalma teh mahabbah mika cinta ka Kangjeng Rasul ka Kangjeng Nabi. Di urang kira-kira cinta teh ka Kangjeng Nabi. Cinta teh ka Kangjeng Nabi. Kade cinta-cinta di penta mulundan nyumput. Jelema tukul kade ngagumrong datang lalu minta duit mulundan. Jeung misalkan. Tah eta teh cintana atawa datang mulundan make minta duit. Nyumput langsung gawe pergi. Eta teh cintana. Lamun urang bener cinta ka Kangjeng Nabi korbankeun apa yang kita punya. Boga doma dibikeun doma peuting jeung mulundan. Boga aya batu ayam gitu. Ieu mah mer 5.000 gane nepi ka bola pangalesenan. Aing kuduna 5.000 tah. Gane baturkeun 5 juta teh gane. Kembali dari keadaan alhamdulillah. Yuk bahkan aina surkangeun Nabi sajalma anu maca selawat ka kami maka eta jalma bakal sasarengan fil jannati di surga sareng Kangjeng Nabi. Kaye insyaallah urang sadaya bakal ngahiji jajak di surga Allah sareng Kangjeng Nabi. Coba urang baca selawat gerak bener-bener maca ayeuna urang mulundan. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa qali anta misbahu sururi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Surga Nabi sajalma anu maca selawat ka kami mangka diberi rahmat sapuluh rahmat ku Gusti Allah. Lamun seukeun ibu maca selawat ka Kangjeng Nabi sawang sulan diberi rahmat ku Gusti Allah sapuluh rahmat sapuluh kanyahan ti Gusti sakalimat lamun 2 kali maca lamun 4 kali maca bahkan para malaikat saur Kangjeng Nabi 70.000 malaikat
pangmacakeun sholawat pangmacakeun istighfar keur ka jalma anu maca sholawat ka Kangjeng mana teh talaki geus kana tah para sadayana bahkan Saud Ibnu Hajar sahaja anu malaksanakeun muludan memperingati kana adilan kana Kangjeng Nabi Saud ayana Ibnu Hajar hiji dibere disalamatkeun ku Gusti Allah satauna kes di alam dunia. Jadi jelema anu ngayakeun muludan memperingati kana adilan kana Kangjeng Nabi teh dibere 3 perkara kes di alam dunia. Tadi anya hiji disalamatkeun ku Gusti Allah. Moal dijalikeun, moal katabrak kareta urang teh. Hayang salamet urang. Moal katabrak kareta, moal ayeuna salaki moal sieun selingkuh, moal sieun KDRT. Aya nu KDRT artis dina TV ayeuna. Iya. Saha? Nyai Resti. Laporkeun ayeuna ka polisi, geus dilaporkeun cabut di kumanehna, da ingat keur kana tatangkeupanana. Jadi ingat memori masa lalu, setiap masalah yang terus di penjara aing katirisan cek nyeles. Mana cabut deui. Geus pamajikan kitu nulungan jadi salahna sanajan kumaha harus digitukeun. Saya istrinya hampura karena dosa nu jadi carobena, istri yang sangat saleh. Insya Allah lamun pamajikan seperti itu engke dirindukeun ku surgana Gusti. Ngan lamun ibu masih kena suka kanu jantan caroge, sakumaha caroge ayeuna buka kagorengan kanu jantan itu, mangka ulah diramekeun mun bisa. Lamun masalah cinta, ieu mah ibu mah dipoyok di lembut, salaki dipoyok, digejo-gejo batur marangna leuleus. Ari kumanehna hayu we diinguk ari masih kena hayang-hayang langsung digoreng-goreng dasar lagi ayah salaki di dia maka DRT ya. Namun ayah bawa ke dia, bawa ke anak. Kurang manian. Tah jadi jalma anu ngayakeun muludan teh hiji diselamatkeun ku Gusti. Sakumaha sataunan. Mulud ayeuna muludan tah diselamatkeun dugi ka mulud teh di alam dunia. Kaselan deui teh muludan teh. Gara lamun sakitu ayeuna boga barang boga emas bisa gede 2 kilo diteudeun di buruan. Insyaallah moal leungit. Moal lamun urang ngayakeun muludan. Teuneun we ku ibu teh geura ayeuna sore bisa ganti ingken isukan isuk teh pas aya keneh. Geuning cek ibu teh moal moal leungit ka Ustaz eta mah nasib. Hiji disalamatkeun ku Gusti Allah. 2 cek Ibnu Hajar jalma anu ngayakeun muludan memperingati kana dirakeun Kangjeng Nabi nyaeta bakal dijembarkeun milik rezekina ku Gusti Allah. Dihasilkeun ku milik rezeki urang teh ku Gusti Allah. Teu hese. 3 cek Ibnu Hajar jalma anu ngalaksanakeun muludan teh bakal sagala gerentes dina hate urang bakal dijabah ku Gusti Allah. Mata urang gerenteskeun sok dina hate. Ayeuna ya Allah, abdi teh seueur samatan bayang katawur ya Allah barokah ieu muludan. Kitu cantah. Ya Allah, cara abdi teh pageurkeun ulah deungel wae. Ulah deungel wae ka abdi ya Allah, pageurkeun cara abdi teh. Menika teh kao saeutik neungeul, saeutik nonyo. Nikah ku naon beureum pimpin abdi ditonyo ku caroge. Hayang sina bageur ya Allah barokah ieu muludan. Kitu cantah. Sok kitu ayeuna hate bisa boga salami anu masih kena can bageur. Ya Allah abdi maminan teh yang sina bageur. Ka budak abdi jeung ka uing yang sina bageur gerengkeskeun ku barokah muludan. Ya Allah ku barokah ieu muludan abdi hangkeng sapaat sareng ridho Allah. Gitu. Sok gerengkeskeun dina hate. Anak urang hayang sina pinter. Insyaallah pamaksudan urang sadayana gerengkeskeun dina hate. Sok ku barokah ieu muludan bakal dijabah ku Gusti Allah. Ya Allah, abdi teh cadak kulaku keneh ya Allah. Padahal banget bete goreng-goreng teh. Datang lalaki kawin teh jadi, datang lalaki kawin teh jadi.
baru kamu udah nyongkeun Gusti aya di tengah yang ditepakan sareng jodoh hati Itu Nyi. Yai Parawan awewe tanpa kereteskeun hayang lalaki Pas kaisung hati alhamdulillah aing nelpon. Halo. dengan siapa Dengan Agus dari mana dari Banten. Teh buka kunaon kadang-kadang ayeuna emot kan Neng. oh gitu mohon Tah si Agus eta ngajakan kawin ka awewe eta. Padahal mah awewe teh beungeut na akhir pahil jeung bujur kasar. Ngajakan kawin hari sakene eta teh barokah mulu. bisi ibu boga budak can kawin geus parawan sok gerentaskeun dina ayeuna Kertaskeun ya Allah yang geura aing tebangkeun